Kenaon cang di dieu? Ieu keur ngareureukeun kaca apa pi? Sama bieu tah di dinya. Budak ceurik ngabangingik karunya. Emang cari kunaon pi? Nya, pas ditanya ke orang teh ngomongna sapedana aya nu nyokot di masjid. Ah bener-bener nya eta jalma di masjid wae wani maling. Heuh, jalma kitu mah kawalat. Didoakeun lagi ku aing tah cokorna cingrengkod. Kieu atuh pi urang ka imah heula. Naon ka imah heula? Eta nyokot sepeda dibikeun deui ka budakna. Jadi si lain nu nyokotna urus tonyung. Ha, kabeneran euy. Siga narek naik ojek. Ngalarisan ah. Kang, taikkan. Jadi orang bantuan ah. Ayo. Ayo ah, naik. Nuhun Kang ah, tos pangangkatkeun. Sugan derek naik ojek. Urus tonyung. Heng, rokok sabungkus nu biasanya. Iya. Tapi biasanya ieu moal bakal dibayar nganyuk heula. Lanjut wae anu kamari ge ieu can dibayar. Nya Neng, ayeuna mah tuliskeun we heula ke isukan dibayar kabehanana. Tapi awas ulah ngabohong. Biasa. Sampo saruntuy. Ya, sekedap Kang. Biasa. Tuliskeun heula. Allah, nu ieu nganjuk. Ieu ngiluan deui nganjuk. Bibara kieu mah tuh bisa-bisa rukan edoh. Please. Mana di pesanan hayam teh? Teu datang. Janji rek beurang keneh nganterkeun teh. Nepi ka weah kieu. Nah, teu datang. Duh, hampur rapih euy. Hayam teh can aya. Nah, beut eueuh. Pan maneh geus ngajangjian, poe ayeuna rek dianterkeun teh. Teu baleg pisan maneh mah di pesanan teh. Ya tapi keur penting teh senter rusak. Naon hubunganana jeung senter? Da urang mah pesan hayam. Nya pi. Mun teu mawa senter mah operasina poek. Mau bebenangan. Jadi maneh ngajual hayam ka aing teh rek madog heula, teu baleg sia. Moal jadi aing meuli hayam lage. Pi, urang teh hayang mere ka Apih teh. Tapi bingung. Bingung kumaha ari maneh? Sok rek mere mah. Bingung nama sih teu ditarimakeun Pi. Aya nu rek mere mah moal ditolak. Rek gede, rek leutik ditarima. Moal nolak rezeki. Ya atuh syukur ari kitu mah, jadi urang reug-reug ngadengena. Tapi bener ya teh ditarima. Bener atuh. Emang maneh rek mere naon? Sok dieukeun. Ya iya tuh. Aduh sia, ini bau kieu. Mere hietut maneh, sugan derek maneh hakaneun. Waduh tonyung sia. Tun, keur naon? Nya puguh mang urang mah euy keur fokus kanu pelak cengik ayeuna mah. Apa meureun harga cengik ayeuna mah sakitu mahalna? Oh, maneh mah tun euy kuat karajin kieu lalu beut cengekna ge bisaan euy ente mah.
nya peda we harga cengekna keur mahal mata kurang sumanget ngurusna ge mang. Tuh nu belah ditu mah tangka lencana dibabad kurang kabeh. Nah, make dibabad segala. Tong dibabad atuh lebar. Nya da ngahieman kana cengek atuh mang. Mata kelenca mah kurang dibabad we kabeh. Lain kuna naon. Lenca mah pan hargana ge murah atuh. Keur mah urang teu beuki. Ari maneh teu apal. Lenca teh bisa dipake ubar. Asa karek ngadenge lenca bisa dipake ubar. Emang jang ubar naon? Eta keur ngaleungitkeun babauan, bau jengkol, bau peuteuy, malah bau awak didinya ge bakal leungit. Emang eta teh lencana dikumahakeun? Gampang tun carana mah, kari nyokot be 2 siki, terus dikumbah sing bersih. Tah, geus dikumbah, terus cocokkeun kana liang irung 2 nana. Dijamin nu bararau teh bakal leungit sapada harita tun. Hari kitu mah sarua jeung nitah modar. Ham, kunaon nih dia? Biasa emang ke HP, ke main game. Daripada ngoprek HP mah, mending urang ngopi weh di handap yuk. Dihandap di mana? Eta biasa di warung si Neng. Embung, urang mah sieun. Nah, make jeung sieun sagala. Peda si Neng naranda. Lain peda kumaha randana. Ai geus sieun kunaon maneh? Pokona mah kapok urang mah. Kapok kumaha? Nya, ngeus ge diajak kopi ku maneh mah. Kakak urang boborot.